Init bari cicing batur masalah dari mana der tapa melekun mending anapun kai kahujanan kaibunan dia cacorengit ge nah kumaha maksana init bari cicing teh lumampah ulah ngarengkas sanajan init-initan ka mana wae tapi cicingkeun hate hartina istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan dina hiji pamadegan teu aya disemahkeun angin. Kairing hiji denawa anu kakasih lodra denta nampi pancen ti Prabu Duryodana pikeun ngempelkeun sedanten para Kurawa miwah Waladya Balat nyata ngeunaan kajadian nagara Astina kasep anger di Patikarna mangga sadaya kampal di Paseban Anger lodra denta mangaling-iling hiji bangsa hiji bahasa sareng seni budaya nasangkan sama budaya dupina kada rempel ayeuna kampa mangaling-iling sadayana ge kampa gula lu cisit sabadarat kapirarai siang unyi patek kadana nu mulya status sargogodana Jaya rata tapi niat sedang sepatu gogoda ulah hebat kekenan baring pinandangan karima pacuan ulah reka mun maksud nangis gagal Laksana palintangan pameran pangarusna sanajan adang copek di kantung ngaran itu paman mangaling-iling moal musnah hanya muruk maliwarana mabur ngantun
bener. Ya swetama. Aswetama. Utama Pucuk kumul di rumah Surabaya Semua kapihat pura ama. Calik cikal calik. Melaksaka palintangan babalean pangalusna sanajan pagi di kartu ngaran edan moal musnah sepanjang kumar laksana ikhtiar ilmu tutunya siar awon perlu asoy jeung kanangan dialakuan Kumaha teh Mang? Mangga calik heula. Kasumanep kasumedang kaparung ka ujung gaya sumanget pahajanun urang berjuang Hati pati karna. wanita rung korban Kumaha aya naon paman? Mangga linggih heula nger. Mangga pun bangga dipoyun. Lain-lain daun awi lencabarang di tameran lain-lain asep dampak dabaga diri baga dengan ibu aneh di Bagerang pate kadang teh dupadi nyanyi pate kadang anu mulia nya neng neni tatu sergogodana teh ocis mohana tatu sergogodana salah tuhna neng tapi niat kedak kebat teh samari kumaha saur teh yeti kugogoda ulah hebat masuk ibu hajah tapi niat kedah kebat cek bayu wastu kencana kugogoda ulah hebat obat lekenan bari ngeureuy Pak Uni di ginandang kariweung nya neng pacuan ulah rek arah mun maksud pinangi gagah obat salah tuhna gung melar di pawenangan kedahna jadi pangrangan ulah nyeun kawanan sabab teu widi pangeran wah bahro teh oneng sabab teu widi pangeran
Jawa Samia Merbayaksa wontening Paseban Jawi ya Paseban Jawi Adipati Karna Jayarata Aswatama Citrayuda Duh, mewah para Kurawan sanesna sami merbayaksa anu jadi sesepuh dina ieu riungan Rasidrona kawuh hiji denawa Durgala Denta hiji kapercayaanna Raja Astina Prabu Duryodana iya inggih. ngandika kumaha paman aya naon bae kumaha bang Wah, Apa teh? Yang ngakene kasepuhan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan. Punten atuh anger ieu kapenggeran. Mangga. Wilujeng sumping anger dipati karna ti awanga. Anger Jayarata ti Wanakeling. Satria Undar Lautan si Cika kurung si bungsu Sinunga nyaeta pun anak teteh nyaeta Aswatama acungkeun atuleungan Aswatama aduh. yeuh Mana dagu kaprok kasadayana ta eta pun anak teteh benten tinulian Citrayuda nuhun aing kudu keprok sakitu we manehna da kitu jelema goreng hate mah kumaha paman ari mang teh gempungan nyaeta di karaton ari gempungan teh anu sararumping teh kasepuhan Resi Bisma Patih Arya Sang Kuning Mang Widura kalayan ieu kapercantenanana Anger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh kajadian di belah wetan Candrengse belah wetan Jelegur belah kidul Jelegur belah kidul Candrengse belah kidul Jeleger belah kaler kajadian gitu can anu demo di belah kulon Cincarorowok can kaayaan birokrasi awut-awutan ekonomi rusak hukum pabelit Sang Nalendra Prabu Duryodana teh panustrunganana mah yen Anger Prabu Duryodana teh ngimpen kitu kacau balau di negara Astina harengeheng ku dedengean masyarakat negara ngamarudah ieu dalaras paman can pusir dayeuh hayeuna pinuh ku PKL pedagang kaki 7 kaki 5 eta nya kaki 5 akibat loba pengangguran kitu tuh disalurkeun teh kana kitu ya hese pisan Da eta akibat neangan kaindahan kota teh hese hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahanana krisis kepercayaan krisisnya nya.
Ieu kaayaan di negara Astina luar biasa. Wah, Pak Jejet. Pak Jejet, Pak Kusut, Samurawut, daerah kumuh di mana-mana, limbah di mana-mana. Hah? Ya, leres paman. Tuh, mamala teu disiplin kabeh. Ti mimiti raja hampura ya hampura. Lain ngagogoreng negara Astina. Raja, pejabat negara Astina, rakyatna kabeh urang salahkeun we. Lamun nyalahkeun salah saurang ieu pasaeun ieu. Mending salahkeun kabeh. Mending kabeh. Sabab numutkeun ilmu matematika nya. Matematika. Ilmu matematika. Ya. Itu positif kali positif sama dengan positif tuh. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Leres. Betul. 100 untuk karena benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Eta. Nah, lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hate, bakal tumaninah, bakal merenah. Jadi bener kali bener sama dengan bener. Tah, munu bener mah benerkeun. Bener kaituna. Bener kali bener sama dengan bener. Nu bener kudu dibenerkeun. Itu benar. Konsekuen dah. Munu salah salahkeun itu bener. Salah kali salah bener. Nah, jikalau orang salah salahkan itu benar. Oh, kartos. Tuh benar kali salah salah. Kumaha tah ruksakna nagara teh di dinya. Nu salah dibenerkeun nya atuh salah. Yang salah dibenarkan itu salah. Oh eta tuh salah karena ditutupan supaya jadi benar itu maling ngajak maling ka kiai itu salah. Kalau bangsat ngajak maling ka maling bener. Bener naonana bener goblokna. Benar tuh. Ya. Itu ya. Tah. Jalan kaluarna urang salahkeun heula sarerea di mana-mana geus salah sarerea. Nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi. Re itu kembali masih kamu semula. Kembalilah kepada fitrah manusianya. Itu jelas. Timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina coba kembali kepada fitrah manusia. Itu hakikat dari reformasi. Iya. Kitu numutkeun gempungan tadi. Jadi dibelaan ku sararea. Ya. Nah, panustrungan putusan raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Gesah. Sudah jadi kepra. Kepra teh keputusan raja.
Waduh. Kepra. Leres paman kumaha. Nah, Kepres. raja itu mimpi. Raja Astina ngimpena sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula, bakal damai dan sejahtera, tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. Jadi tumbal Tumalan ku utek. untuk negara Astina ini supaya tentram raharja di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atuh otak, nah itu Tak. otak Semar Badranaya. Nah, sadayana nyuhunkeun saur manu urang sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis urang menta utek Semar Badranaya. Satuju kabeh. Iya, beres. Akur. Instruksi. Mangga. Instruksi ya. Kumaha? Pasihan kesempatan kaulah pikir sasangem. Silakan. Mangga. Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu diteda. Kaulah karena kungupingna ieu parantos jadi keputusan raja. Kaulah sangat setuju karena ieu keputusan raja. Nah, karena anger kapan ieu teh keur kapentingan sadayana. Paralun maklum kasuhun. Ieu leres parantos jadi keputusan raja. Upami ieu parantos jadi keputusan raja, malahan parantos disatujuan ku para dewan. Parantos dewana meureun meunang panyogok. Di mana-mana aya laporan pertanggungan jawab raja, ulah dijieun objek ku ara rajeun. Ulah dijieun kesempatan. Ulu. Ulah dijieun kesempatan. Nah, anger margi ieu teh bakal ngarugikeun salah sawios. Tuh geuning eta betul. Mangaemut. Ieu keputusan raja. Tiasa teh keputusan raja digugu ku sadayana. Upami ieu keputusan raja teh keur kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agamana. Bari teh ngarugikeun batur. Tapi upami ieu keputusan raja matak ngarugikeun negara jeung bangsa, matak ngaributkeun, matak jadi mamala antawis ti negara ka negara, tiasa gempungan deui, tiasa musyawarah deui anu mupakat. Cari jalan keluarna deui. Milarian di jalan kaluarna. Anu acara nama robah dewe lah. Margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman. Jelas. Mamalana naon? Mamalana. Punten. Pandangan bulan. Semar teh rakyat Amarta paman. Tuh geuning. Semar tokoh masyarakat ya Amarta itu. Teu mungkin pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna. Upami urang maksa sadayana menta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta satuju anu mamalana bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta. Di mana perang antara negara jeung negara anu ruksak rakyat, ekonomi bakal leuwih ruksak. Langkung acak-acakan. Malahan ieu teh bakal nimulkeun korban paman. Udah mau amikeun bener. Upami kejadian perang ti negara ka negara, tingali negara-negara anu sejen anu korban anu leutik, anu teu bais teu meulem.
eta nu ruksak mah eta kudu diwayagah teh eta encan upami perang negara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna amarta pun kitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar perang dunia pawayangan gitu mah. mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleuman hapunten tiasa gempungan deui kaula teu satuju upami ieu nagara ditumbalan ku otak Semar Badranaya dilari deui lah anu kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana margi ieu teh mangrupakeun falsafah urang sadayana salaku manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur laras eta teh lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun kulawargana tapi ieu teh urang Astina sadayana upami nagara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu nagara coba pola pikir cara Semar pake tah eta pola utek Semar tah eta pola pikirna paman pola pikir Semar teh sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam geuning disaci dimaki dihina dipitnah osok manehna ngalawan tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur nyaah deudeuh asih di mun di ngewaan kalah di asih sobar tawakal iman takwa itu Semar walasan asihan deudeuhan teh dianggo walasanya ahan dedehan asihan sili asah sili asih sili asuh pada melanowo Semar teh Semar tara mabok Semar tara judi tara ngomongkeun batur jadi Semar masuk nemongkeun jati diri numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka sukasiri muncan pangih jeung jati diri eta dicegah mimpi tu teh anjeunna mah teu da cobi kali adat madon mayan malih ieu pola pikir cara Semar kudu dipake ku urang Astina Semar itu manusia keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong oposisi ya oposisi ya hambatan ya aya bahan real estate dibalikeun deui jigana nya mangkana geus katarima tilu kumang yen ieu teh kudu disatujuan ku sarerea mangkana ngobi wareu teu wis karena anjeun ulah ngaganggu karena kalansaran maksud tujuan raja sanes ngaganggu ieu teh kaputusan raja tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa aya nyelakakeun dalam raksak atuh keur makayaan keur bakal leuwih hancur ieu nagara ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh nomor sabaraha nya pokona mah nomor nu bieu we wayahna kena dicabut deui iya geuning nu sok mimpin demo teh ieu nah bisa jadi kulaan mimpin barudak teh oh aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we teu ngarti politik mah keur mah teu boga gawe nih nya keur mah anya kitu aja lemah lapar mah kitu da ceuk manggo ge hapunten paman kaula teu satuju ieu lamun kitu carana upami teu satuju minggir ulah pipilun karena urusan ieu tapi kaula salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa mundur lain nganu harti kudu cicing tapi usaha
nepikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu. Karena hei kumaha teu ngeunah hei sarua jeung ngalecehkeun ka raja anjeun nganggap naon ka raja sareng nganggap naon ka nya di urang mah dewan gerelut kerdil kabeh ge kerdil ngagunakeun fisik tukang beca tah mah parebut duit 100 salo preman lamun di parapatan di terminal pantes parebut duit gelut kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang neungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kaulasal kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja hah neungeul ka kaula nganu harti anjeun geus keuna ham da pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikepung wakuduan singkakeun di tempat dek kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni di nu lega aku raja aya karena pula katempo isa Aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara Astina sarua jeung sia jadi herder sujudana sarua jeung sia keur karna moal munafik kulantaran eureus seubeuh di negara Astina jadi warga Astina salaku warga negara Astina geus ditekadan komo kaula pejabat ya geus ditekadan toh pati jiwa raga heh nyawa demi keselamatan negara jeung bangsa Astina masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kesenangan pribadi aja kaken bacot karena ya paehan bae maju pindatang
melebung poro cacat nacat pamenti hono Udah. Dipuji tiba heula karena tercarekeun instruksi wajak gelut nasahan wajak gelut sia tah sama gelut masih Trayuda na Can pernah make otak sia dikuraja dipikanya dipikasih tapi nu asih dipulang sengit goblok eta teh ngaranna teh beungeut nyingareup ati anak mungkin dijunjung harkat derajat teh kulan cek aing ku kakang Sidana tapi naha ayeuna sia bet jadi oposisi jadi nancang. ayeuna mina hukum adil teh ulah siet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut sanajan raja di negara tapi pada hakikatna dina hakikatna tetap kaudaulatan teh sapinuhna aya di leungeun rakyat sanajan ayeuna sisin teu kerajaan di dieu coba lamun eueuh rakyat narek ping-ping cucunguk kitu goblok ngalawa doh karena ulah maju sia jeung aing Trayuda Raya ayo maju sapusing sia sanajan maneh karena pinter kata ngarep bicara kata rapu jadi Pak mau ada kejahatan satu yang beas leuh wah iya karaos karasa dari teungeuh sumuhun wah iya dalapan pukulan masuk belum terbalas
Ada pemasukan. Sudah 8 masuk. Kenapa? Nah, tenggelan dari tiis kieu belum. Sekarang dipukul lusa lu akan utak geti. Muntah darah lo. 2 hari lagi. Tobat. Huyuk, boy. Punah jika aku hiji ge. No. Dedeng teh punah. Punah ku hiji ge. Oh. Manya 8 punah ku hiji. 8 teu kere-kere tapi hiji namru. Sanajan namru tetap menang kena 8. Loba kena 8 tibatan hiji. Hah? Sanajan mana pintu katenger bisa lokatana pun jeli apa-apa. Mau ada kerja satu jung beas oke, mau mundur ku sasiku mau jadi beas. Turunan tadi tuna aing kudu pas aja sia. Hayang nyaho dek kumaha. Turunan aing kudu pas aja itu hayang nyaho sia. Hayang nyaho sok sia. Hayang nyaho sia. Dah sia. Wah, karena lari takut sama gua. Aduh. Kaciri pejabat Astina karena dia nanti kaciri paingan negara na pinuh ku bancang pakewu hese rek aya kamajuan iya adiraja penjabat otak dikamanakeun teu pantes otak nepi ka jiga-jiger gitu dah. Naon teh? Radio gitu. Tanya nu main bola, Bro. Naonnya? Juragan dipati karena Gusti Awanga teh ya. Hade wawadi teh euy pikeun kamajuan nagara Astina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalaka diharurup. Otak atuh euy, otak. Selain teh penjabat atuh. Naon teh teu pasea gitu. Di mana tetenya? Iya. Sian sateku selain harapan mau aya bener jang rakyat memising salah oge tetap tapi selain salah diparindingan rakyat masalah saeutik dihukum digunyang ganjing Nu demo murun tapi jang aing pagawean aing di pabrik dipecat di PHK para baneun loba pamajikan aing megoreng patut geus kolot naon anu dipikamelang ku diri aing mising modal ge ayeuna asa demi nagara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing aduh ada petir di siang hari aya pangpung dulu kana hulu oh ya naon penampakan mun segede kieu dulu. Ieu kolor iket teh. geus nu lain-lain sia ngahina ka rakyat teh. Yang mukul kana hulu aing saha? Aing sendiri. Oh jadi yang mukul sama kepala gua lu. Aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya. Iya. Sia nyen kaonaran. Sia balik ke Astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing. Olah eta si goblok. Tobat, Anger. Bulan. Cing, tewak Anger. Be, ampun ting. Tewak Anger. Ali.
karena jeung aing sia dek nganalkeun ieu meureun Duryodana. Waduh. Bangun. Sia aya. Lesotkeun denawa. Modar kardus ya. Aduh, wey. Usik ya. Aduh. Sok. Ayo lesotkeun denawa. Wey. Nah, cocok, anger cocok. Wah, kumelayang di awang-awang. Pasti di laut terag-ragnya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan di leuweung dari akan mau ngatu. Kumaha anger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya. Mangga sing percanten ka kaula. Ayo. Wanglus lampahipun ieu adipati karna kumelayang di Geganawiyati dipun palang ku ieu Durgala Denta kacarios di satengahing marga sopana marga iku jalan sopana alas pringgan dengan salah aya makhluk anu lulunsatan ti kai ka kai tidahan kadahan cukrah cekroh runat rinat maklum lampah monyet nyaeta monyet bodas anoman perpansana sultan nuju ngalanglang buana sapa medale pun anoman perpansana sultan tenak kentengane pun waldan dia
Oreose. Salira kedah di api Allah. Aya naon sepuh? Kieu ayeuna mah geuning alam teh kansa. Sumohon alam dunya kiwari teh kieu geuning. Da baheula mah leuweung teh nepi ka gerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeung malaka gerdog. Remeuy ku beweungeun ramai ku alaeun tapi ayeuna bet purutu. Jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga jadi beak. Nah, kumaha teteh kulan? Ai teh dijaga utuh ari aya nu ngajaga beak. Ya. Ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Pangeran kansa. Kumaha Yen kulan? ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeunna jelema kansa. Ku polah-polah jalmi kulan. Tapi paren dene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong. Sumohon. Keun bae da cilaka jeung salametna jalma mah kumantung kana amal perbuatanna nya kansa. Kantonan, moal pahili salah jeung bener. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah anu bakal jadi hakim na diri, mulak hade buah hade, mulak goreng buah goreng jeung kansa. Eta sepuh, eta. Leres. Tapi kaca-kaca Jelema pangruksak dunya. Walah leres. Ruksak kate lain pusat jeung ku hewan di jalan anu toresna. Goreng Doh. Iyo. Naon sepuh teh ditinggal teh kulang. Biasa nama ai ngaberwek teh dararatang monyet teh. Sumohon Eueuh hiji jasan ieu mah. Aya ge lutung geus kolot ning tukur ngarbab. Jag sote lumpang wae teh ka Cisewu. Kansa alam ayeuna lain alam baheula. Oh sanes. Saling berganti. Baheula mah cai curcor. Nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur. Dihareup dipegat ku keuyeub atuh pugu beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sapak bogo. Engkang-engkang. Kadu picung ku panangka cerme gerdog jeung malaka teh meuni rantuy reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun teh. Tapi dina danget ayeuna nepi ka purutul kitu. Boa barudak teh kahareup moal nyaho naon ari kukuk, naon ari benguk. Bengok wae nu bengok loba ayeuna. Benguk leungit nu bengek loba. Gerdog eueuh ayeuna cingar udag. Silih udag. Tobat. Ieu alam hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang teh geus teu aya ngan ukur dina ucapan wungkul. Endahna dengan ukur dina carita tapi kanyataanna gunung gunul pasir bulistir kansa.
eta cai di kota pinuh ku limbah. Waduh. Dek disebut iman kumaha. Alam geus mung deui bersahabat jeung urang. Alah. Ampun. Pena stiker sayang tau mampar. Ya inggih. Barang anoman perpancana sutan nuju ngalamun nyaeta prihatin ningali alam. Ai. Naon bulan? Naon ieu teh kaayaan teh kieu. Sumohon bulan. Nyaeta karena anu dibalangkeun ti astina ragrag di payunan anoman perpancana sutan. Kaget ternera. Kira-kira lagi tendera ya ningali ya dulu itu aya jelema ragrag nya daya mah beda. Baheula mun urang-urang teh kadu atawa nangkain mah jelema kan sa. Wah, lor sugan teh kalapa. Ulu. Eta mah ka jelema. Ieu pakaianana ieu pejabat ieu. Pakaian kerajanan nama beda. Jelema gedean ieu. Dina kerahna ge beda. Moal kitu ieu jelema tukang korupsi ieu. Atawa aya nu ngahianat meureun teh mah. Atawa aya nu ngahianat meureun kan sa. Da geus murah geuningan ayeuna mah nyawa jelema teh nya kan sa. Jiwa jelema teh geus murah kula. Padahal aduh eta dina katerangan unga kiai unga ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge. Hare-harenya Aya hukum kisos mun geuning. Wah, kumaha hukum kisos? Setiap urang maehan pasti bakal anu maehan deui. Oh eta geuning aya anu maehan teu kapanggih. Cuk saha. Abi si Harun maehan si Junaid nepi ka ayeuna teu kapanggih. Ulah kitu. Dina rukun iman aya percaya ka poe akhir. Sakabeh pagawean bakal aya akhirna kan sa. Subuhun eta oge. Cenah urang ayeuna maehan batur urang teu kapanggih ngeunah-ngeunah. Kapan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal tigubrag kana jurang katunggaraan. Lamun urang teu panggih ayeuna anak incu urang bakal aya nu maehan batur kan sa. Kahartos upami kitu mah duka atuh upami kitu mah. Teu hararayang teuing. Nu mah tah ai kaula kudu maehan jelema mah teu hararayang teuing. Cuk Haji Udung. Haji Udung geuning. Udung. Ditawaran teh hararayang teuing. Tapi aya keneh nyawa na we teh. Ari ngap-ngapan eta mah aya kurang tuh. Masih ada napasnya. Iya. Kan cuman soca yang Masih ada napasnya empes-empesan. kan soca sudah lingkup. cuman sotanya Cing. wungkul lah. Cuman sonya wungkul. Manawi ieu jalmi teu acan pastina. Manawi aya pitulung pangeran da kaula oge ukur merdi. Kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Dedeheus kana kodrat irodat anjeunna kana pitulung anjeunna kana izin anjeunna. Muga-muga ieu jalmi dikersakeun teu sakara-kara damang we sapertos bahara-bahari. Wah, eta ulang. Nyangakeun kanu ngapi ngajaringna. Singkahkeun ka nyerina, Kanyarina kekat. datangkeun cageurna, bageurna. Tatuna singkahkeun. Ingat aing aya di mandian ku kolot baheula. Kumaha gitu.
yuk cenah urang bongbong nyebut teh bongbong teh hartina kosong ke jiwa maneh tina sirik pidik jahil kaniaya bari di banyur teh geuningan singkahkeun nu bedegongna datangkeun nu bageurna singkahkeun nu ogona datang solehna jauhkeun basangkana deketkeun rezekina kitu kolot baheula mungkin nya tapi aya deui di manian kitu dijampean kalah bawang mah kalah nataku kalah kabeuki jadi bangsat kayaknya dijampean itu mati budak sahat waras tu makaring jati tu makaring waras ulia damang anoman perbansana suta di jiabah sapaneja iya adipati karena damang teu sakara-kara lilir yang merbangun ngimpen sareng ngalinuran ya kaya ngimpen sareng sakedap di mana ieu kulabet aya di leuweung Sobi kulan laras eta kulan di leuweung luang libu aduh kadieu kasep moana naon ya kadieu jalu kadieu bageur kaula tita tadi meredih kasihna Gusti menta kana murahna nu kawasa supaya cager deui geuning dijabah ya kadieu kasep kadieu jalu aya monyet bisa ngomong araraneh beda deui mangga kadieu sakedap Gusti ieu tanda-tanda keagungan pangeran sumohon di mana wae keur kumaha wae di mana wae keur kumaha wae teu oleh nyarengan ulas asihna sumohon hei gimana hong nun kisila saha panjenengan teh menak eta basa jelema mah jarang nu kieu ieu aduh upami di persanten ngaran kaula teh karna saha menak karna teu aya terasna sugan karna sutisna henteu atarapi karna di henteu karna wungkul karna leras di mana menak kaula teh ti Awangga oh nagara Awangga teu pina leres ke kasep hakim netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab laras naon margina anjeun teh geuningan ti luhur ragrag teh nah ieu teh kacanak angin atanapi aya nu ngarogahala oh kaula teh salarasna mah rengse oko pigalan pati mung eleh panginten eleh dialungkeun halus rumasaan ieu jelema teh da biasana mah sadajan eleh oge tetep ngaku meunang nu sombong patelak sareng saha menak jeung hiji buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina kakasina teh Durgala Denta kupingan teh sakti mandraguna sakti eta buta teh ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaan anak Prabu Suyudana Raja Astina oh jadi herder Raja Astina leras Durgala Denta kakasina teu pino
Kayak dupi salira teh saha ieu teh? Nah ieu teh makhluk monyet salira teh leres monyet dan nu kieu mah. Da sanes oplet kaula mah. Teu kedah seuri. Sangka bajai. Sanes bajai. Sanes bajar bajuri. Salira teh monyet. Tiasa sasauran. Nya diajar we. Di mana? Kaula teh tinya ti Palih Tongo. Ti Leuweung Kenalisada. Leuweung Kenalisada. Ieu. Bade ka mana? Biasa we nuju ngatrok Aden. Luntang lantung. Ningal kaendahan alam. Laras. Ngitung lemur milangan kori. Kitu we ngitung lemur milangan kori. Hanteu puguh di jugjug. Balik deui atuh. Sumuhun kitu we bulak-balik. Cicing-cicing teh itu nu we monyet. Bade angkat ka mana salira teh? Ai tadi nama kaula teh bade ka Irak. Bade ka Irak ngan dipikir-pikir dulur teu boga nu wawuh mending teu tulus ya di dieu cicing. Sieun katalan sara bari gitu. Kawan lieur monyet teh. Sieun katalan sara. Beres Aduh. Kakasihna teh ngaran kaula teh. Margi nya kitu setiap dat sifat asma apa? Setiap ayat dat, ayat sifat, ayat asma sareng apa? Jero ieu budak teh. Sakolahan ieu. Pasantrenan ieu. Da kaula ge kapungkurkan tos aya masantren mah kanu kitu sanajan bari jeung monyet. Diajar kaula teh sok tadarusan, maca Quran, hadis, kitab kuning. Diajar sorop. Sorop teh kumaha? Aya patokanana apaan sorop teh? Kumaha? Paala ya pulu. Paklan pahuwa pailun. Eta teh patokanana teh. Tadalang, dalang teh lamun ku ilmu sorop mah beunang. Beunang teh. Ngan kulantaran dina bahasa Arab mah eueuh ang. Oh teu aya. Aya ge dala ya dulu. Dala ya dulu dilalatan pahuwa dalun. Ngaran kaula teh Hanoman. Saha? Hanoman. Ke. Naon sih? Oman atau tapi Hanoman? Hanoman. Naon? Sapertos anu reuwas mena. Kaula teh maca sejarah Ramayana. Oh kantos ngaos Ramayana. Leras. Kapungkur aya bangsawanara malihan sanagara bangsawanara. Namina nagara Kiskenda. Leres. Upami telepat di rajaan teh ku Sugriwan. Sane Sugriwa. Eta leres. Raja monyet teh Sugriwa. Sutradara. Hapunten. Leres Sugriwa. Malihan anu ngawangun tamakan si Banalayu teh pasukan monyet. Leres. Eta bangunan tamakan teh kokoh kuat. Tohaga numawi upami bade ngabangun di tah monyet geura. Nah, abeh kuat da can aya hiji kajadian monyet beuki semen. Itu leras. Ngora kuat kokoh geura. Tah dina zaman harita teh aya hiji jago wanara. Malihan aya laguna. Kumaha Kerasakti Sunggokong sama
mah di ditu di RRC. Iya, jadi kaeleh kenya bangsa urang pada hari urang ge boga anomanya. Anoman. Gak kurang gagah. Gunung diangkat. Tah, kakasina teh Anoman monyet bodas. Nah, ieu teh Anoman eta tara pisanes. Kumaha? Leres mena. Ieu teh eyang Anoman. Ya aduh. Eyang. Nuhun atuh. Kaula teh cinta pisan kana jalanna carita eta. Hatur nuhun pisan ditepangkeun di kieuna ieu teh kaula teh geuning aya di kieuna keneh. Da teu acan paeh kaula mah nunggu-nunggu paeh teh kala buki jagjag. Nya ratusan tahun anu ngangkat gunung teh leres eyang. Wah kapungkur teh mamena. Kapungkur. Aduh nuhun pisan eyang. Nuhun pisan. Ditepangkeun di kieuna ieu nya kitu teh we meunang nah geuning aprak-aprakan eyang teh neangan jelema eyang teh aya nu diteangan ai eyang can paeh teh sabenerna mah keur ngajaga tawanan tawanan saha sukmana si Dasamuka sabab eta si Dasamuka mah henteu mulang kalam nirwana jadi gentayangan we kitu tah sok jadi uka-uka sok penampakan we sakapeung mah sok surup sumaning kajelema nu ngalamun sabab ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo kudu kawasa cicing di alam marakayangan. Oh gitu. Iya. Yeah. Tah dituna we nyawana teh dina cupu efek teh dibuka teh cupuna teh teu aya. Nu mawi ku eyang teh keur diteangan anya teh. Tah tadi ka eyang teh nguping cenah di Astina aya jago ngaranna Durgalapati. Laras. Laras. Nya manawi we eta atuh. Jing kumaha kalakuanana? Kitu we. Jahat murka malihan pangna kaula dugi ka patelak oge kaula teh teu satuju kana karep Raja Astina naon cenah nagara Astina teh jelaran rakyatna ngamarudah dina sagala rupi widang teh aya nu rengse cenah tiasa rengse di negara Astina teh kedah ngaruang uteuk jelema leres ai uteuk anu bade di alana teh uteuk Semar. Wit. Lalawora teh ngomong teh. Nu mawi kaula teh satuju teh. Duh, hebat menak hate. Don. Matak di Karepung ge di Karepuk kitu. Mun kaula teh di Karepuk biasa. Tapi cing emut pangeran muarek dolim ka makhlukna. Ulah ngaheureuyan aki-aki eta cuk. Naon kitu? Loh, lalawora aki-aki diheureuyan neh kiamat ayeuna ge dunya teh. Hayang gempa meureun. Apaleun ieu mah. Sabab eta jelema teh jelema keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Beungeut bodas. Laras gitu tah eta awak hideung bodas beungeut teh ngagamarkeun aya beungeut teh gamaran hate coba lamun jelema keur baketut teh beungeutna teh hatena teh keur ngalamun teh keur goreng Keur nyungsung mah komo. aya awakna hideung aya kitu eta teh sanajan manehna goreng patut tapi hatena mah bersih dari pangeran mah menteuna ka jelema teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Itu hebat. Ayo make erloji tara aya talian tapi napa kana pananganana nya. Eueuh sakonan tapi jamna teh akur.
jam naon merekna jam medud atau janool tobat seperti manggu manggis meteng laras biarpun hitam tapi kan di dalamnya putih ya. Nah manusia itu ada yang jelek rupanya tapi hatinya bersih, ada yang cakep tapi nipu dia. Oh yang tiasaan seseorang gitu wah itu diajar wae kasep Dina pengalaman. Dina pengalaman hebat. Ada lagi kedongdong. Bagaimana kedongdong? Biarpun enak dipegang tapi kalau dibuka remet di dalamnya. Coba Leras. Nah manusia juga gitu. Biarpun suaranya bagus, perkataannya enak, tapi hatinya jelek. Busuk. Manggis tuh manggis. Ada cupat kan? Cupatnya kalau cupatnya 6 di dalamnya 6. Menandakan itu tidak bohong. Semar itu tidak bohong. Tapi kaulah atos ningal mangu cupatna 7 di jerona buruk. Eta mah buruk. Ieu mah jumlah sikina. Tapi da aya ketang nu kitu. Jelema goreng patut rupana buruk hatena aya. Notorogan teh. Laras. Jadi Semar dek di ala uteukna. Tak ayeuna teh eta buta bade ngala uteuk Semar. Wah, kudu dihadang we. Kasep. Mulih we ka astina juk. Nuhun kana informasina. Muga-muga hidup di sarangan ku rahmat pitulung anjeunna salalamina. Kade cing jejegan seg dina kamanusaan. ulah robah deui tah emutan. Cicing dina adeg-adeg nutur galur sunah Rasul. Ulah lepas dirinya pek gerak init bari cicing lumampah ulah ngalengka. Naon maksudna? Init bari cicing batur masalah narima nader tapa melekun mending. Anapun kai kahujanan kai bunan dia cacorengit ge. Nah kumaha maksudna? Init bari cicing teh lumampah ulah ngarengka sanajan init-initan ka mana wae tapi cicingkeun hate hartina istiqomah. Jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan. Dina hiji pamadegan teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Oh eta tuh. Init bari cicing lumampah ulah ngalengkah ta eta. Jajagkeun we. Sae nuhun. Moal dikepung deui kaula di astina pasrahkeun deui kanu kagungan. Sagalana ge nu anjeunna hadena gorengna oge. Oh sae nuhun aduh ejang hoyong ngiring kaula teh entong tong nutur-nutur monyet. bisi ka bawah Di balangsak. Bilih balangsak nuhun. Kaula bade wangsul atuh mangga wilujeng kasep. Kasep teh budak mohon kula. Kasep Durgala denta anoya di astina. Yakin sia aing moal salah panenyo ayeuna mah. Diteteangan teh pantes we geuningan ngadunungan ka raja murka ka sisiyudana. Ayeuna dek ngalan Jawa Semar. Kasepuhan tenang kaula nu bakal ngahadang manusia nu model gitu. Tapi hari ini ke tempat manusia kaula teh sieun diabring-abring ku barudak. Moal teu pada maledogan ai teu dicarek da meureunan duh kumaha. Moal teu dialut-alut ai dare pada ngepung. Heug di talian, digusur, di titangigel.
Ayo teu dicakar ku aing kumaha? Ayo dicakar da anak batur. Kungsi aing nganjang ka tempat manusia aing bring teh teh mah jelema hari teh bulan puasa maka jeung titah ngege pepetasan bledug. Bitu dina sungut untung aing teh inget kana kekuatan. Wah, dek nganyang ka bangsa manusia mah kudu jadi heula manusia. Anoman perpansana suta bisa mancala putra mancala putri. Nyaeta salin jinis jadi manusia jadi satria kasep ngarempreng koneng. Nur cahya sesekar ningwang. Nur cahya sesekar ningwang. Jaka ayak hilang kumila. Kansa ulangan mau dicuriga sugan ari kieu mah moal pada ngaheureuyan barudak nya kansa mau janten perhatian jalmi panginten rek ngudag anu ngaran Durgaladen tah yakin eta makhluk teh udagan kaula ngan saha pingaraneun kaula kansa lamun aya nu nanyakeun sumuh da kedah kula pingaraneun kaula Bayu Sutapawana kansa eta sae kula saha cenah kansa Bayu Sutapawana teuing palalinter barudak ayeuna kasepuhan hapunten sampurasun ieu denawa bakal dipegat ku kaula deudeuh kansa Maden karena si eta mah teh boga pikiran waktu singkat kieu kudu gawil ta eta otak udang teh kansa Ya diri masing taringting masing imut berakberi kadek kajongjon salirak kedah di jari kadek kajongjon salirak